Menyaritakan tentang sejarah perang Badar, di mana rombongan kufar musyrik dipimpin ku Abu Jahal leuwih awal cicing di Badar. Jumlah 1000 dengan peralatan senjata anu mutakhir, perlengkapan anu sangat dominan, tentara anu terlatih, terketahui ku para sahabat Kangjeng. Sementara rombongan Kangjeng hanya 313. Teu aya persiapan perang sebab awalna untuk menjegal Ir. Tetapi instruksi Gusti Allah kudu melaksanakan nafir, yakni perang melawan persenjataan anu lengkap, perlengkapan anu pohar, senjata tur perlengkapan ditambah ku tentara anu geus terlatih, bilangan anu sakitu loba, mulai muslimin merasa ragu. Tetapi keraguan tersebut dihilangkan ku Gusti Allah dengan dibere hujan. Wa yunazzilu alaikum minas samai ma liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rizqa syaitan wal yarbitu ala qulubihim wa yuthabbita bihil aqdar. Rombongan Kangjeng sebanyak 313 mulai mendekat ke Badar. Walaupun geus dibere ketegaran melalui ucapan Kangjeng, wahyu Allah turun, tetap kemanusiaan masih aya. Bukan optimal 100%, tetapi mulai merapat. Setelah merapat sekitar masih aya 500 meter berhadapan jeung musuh. Tidinya Ki Hubab bin Munzir al-Ansari nyarita, ya Rasulullah, ahadza manzilun anzalakahu Allah, apakah tempat ieu anu memang tempat diperintah ku Gusti Allah kudu cicing di dia? Lamun memang ieu tempat dititah ku Gusti Allah boleh, tetapi lamun ieu tempat sakadar prinsip, sakadar pemikiran tuan, kula ngabogaan pemikiran anu leuwih mantap. Di salah satu tempat di mana didinya deket ka cai, walaupun cai geus dikuasai ku musyrikin, tetapi didinya mungkin leuwih deket ka sumber cai, didinya bisa nyieun parit-parit jeung nyieun empang-empang, jang sakadar penampungan jeung mudah-mudahan kulanya homedan didinya. Hubab salah satu jelema anu cerdas, masyhur dina kecerdasan, dengan musyawarah Kangjeng Nabi, prinsip tersebut dipakai ku Kangjeng Nabi. Saat ieu kami kabehan nuturkeun anjeun, berangkat mendekat ke musuh. 313 brek. Iyalah cek Ki Hubab, ternyata geus kadeuleu musuh. Tempat ieu sangat strategis, musuh tuh geus kadeuleu, paling tinggal 100 meter deh.
orang istirahat di dia, orang cicing di dia. Ketika peperangan terjadi, orang geus ngabogaan tempat, maka inilah tempat itu sangat strategis. Wah, ku Kanjeng Nabi dipakai bagus anjeun hubab. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad, ceki Sa'ad bin Mu'ad, ya Rasulullah, ala nabni laka Quraisyan, kumaha lamun di dieu ngabangun markas, jang tuan berteduh, jang tuan berlindung. Ketika engke aya sesuatu anu gugur kurang dibawa ke markas tersebut, perlengkapan walaupun sangat minim tapi kurang, lamun geus boga markas kan bisa ditenden di dinya. Andai kata ke aya makanan dan minuman bisa ditenden di markas. Kecapean urang cicing di markas, bila setuju ulah dek siap ngabangun Quraisyan. Si Kanjeng Nabi sangat menyetujui. Silakan Sa'ad. Inilah markas. Dijieun saya lain tina beusi cara kuat. Neangan kakayuan, neangan palapa korma, neangan tangkal-tangkal korma, dengan gigih jeung giat dijieunlah mamarkasan. Lain mang markasan, mamarkasan. Mang markasan mah tukang ragaji. Mamarkasan. Tutup rapi. Kanjeng Nabi asup ke jero, nyalande ke keluar deui. Kanjeng bagus ide anjeun wahai Sa'ad bin Mu'ad, Masya Allah karim, luar biasa. Tidinya kaum musyrikin keluar salah satu nak Utsbah. Ki Utsbah pidato di karangan musyrikin dengan suara anu lantang. Ceki Utbah, wahai saudara-saudara sekalian, walaupun kuantitas kita banyak, tentara kita terlatih, perlengkapan sangat dominan, penghibur di samping kita sangat luar biasa, dengan berbagai tagoni nyanyian, ahli-ahli nyanyi lengkap, tetapi jangan dikira Muhammad lebih cerdas daripada kita. Rombongan Muhammad pasukannya tidak seberapa. Kita tahu personil Muhammad 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan kita tidak ada apa-apanya. Tetapi bantuan Muhammad spektakuler. Naon cenah eta kieu spektakuler? Aing teh nyaho eta. Inilah yang perlu diperhitungkan. Caki Kholab, mana ngomong gitu, naon maksudnya? Maksud saya berbicara seperti ini tidak lain kecuali an amna alindas al-haram, jangan dilanjut peperangan ini. Sebab perasaan saya sudah lain sebelum berangkat untuk maju ke medan peperangan, merinding saya. Tadeuy budak dek perang berikak bulu. Beres. Ada sesuatu yang merinding cek, takut. Ceki Kholab pulang ngomong gitu sih ya. Iya kan geus terjadi tuh musuh banyak orang dak mundur. Aing geus. Tapi guys, tarolol musrik. Sieun aing geus beneran. Tapi ulah ngomong gitu sih ya. Rahasia bae rahasia. Kadenge berita ieu ku Abu Jahal. Col Abu Jahal. Aya naon sia si garewos? Tidak bos. Sedang membicarakan tentang strategi perang bos. Bohong sih. Emang aing teu boga ceuli. Ciri aing normal kene goblok. Kajen kuku maha geus sia boga kasieun kan. Lain kitu cek Utbah.
urang teh akan dek menghadapi pasukan Muhammad. Pasukan Muhammad etangan saeutik, tetapi kadang-kadang dengan kecerdasan pasukan Muhammad eta teh urang bisa tungtungna bisa eleh. Ulah ngomong gitu dia. Asana ka Baduy heula barengan ya. Beres ya Abu Jahal. Sembarangan dia ngomong. Di Mekah dia ngomong gitu mah ieu mah atuh lain waktu ngomong gitu je. Sembarangan dia. Wallahi la narji'u hatta hakamallahu bainana wa baina Muhammad. Demi Allah, orang ulah balik ke Mekah mundur tanpa melakukan peperangan sehingga Allah menghukumi memastikan antara orang jeung Muhammad sanu eleh. Kadang ikut siap. Siap bos. Sieun kami ka Abu Jahal. Abu Jahal siap mundur deui ka tukang. Utbah ngomong deui, "Ai sia ulam. Nu sabenerna ieu mah teh sia-sia dapat sarua." Tarolo jasa. Sihir. Masyaallah. Keur kitu-kitu di barisan musyrikin anu geus siap. Sebaris-baris. Untuk barisan penyerang, untuk barisan pemanah, untuk barisan pertahanan disiapkan sedemikian rupa. Cok kaharep salah seorang ngaranna Ki Aswad bin Abdul Aswad. Tidinya dana nang tangan, hai Muhammad. Mana jagoan-jagoan di antara maraneh kabeh? Yo Aswad bin Aswad. Mekah sa Mekah geus nyahoeun kabeh. Di luar Mekah geus carahuan kagagahan Aswad. Tanpa diperintah ku Kangjeng Nabi langsung Ki Hamzah bin Abdul Muttalib maju ke hareup. Mana Aswad? Mana Aswad? Sabut pedang teu kadeuleuan nyabut pedang ku cepet-cepet Ki Hamzah. Set. Langsung bari nyabut bari kena bitis gagolepa. Mana Aswad? Teu kanyawan deui teh cepet Ki Hamzah. Set. Bari nyabut bari kana bitis. Masya Allah tamah geus leuwih di Cimande tamah. Kan aya nu ngomong doang Cimande geluti lo. Ngan wani nangan kakadal doang. Kieu wedat lagi. Hamzah cek Kangjeng Rasul. Tah. Ade. Isbir ya Hamzah. Sabar ya Hamzah. Perang can dimulai. Ulah waka anjeun bisa sabar di medan laga seperti ieu bakal boga kagagahan 700 tikal dibanding ejeung langsung kahayang maneh dihayukeun. Nyeuleunya Aswad geus bae. Cek Ki Hamzah can sabaraha eta sakina teh. Sidina Ali kahareup bos. Hamzah, eta kunaon? Aing bari nyabut cek kena bari dikitu kedua. Hai. Awas cek Sidina Ali, lain tanaga maneh. Heula nya, kitu kan. Ingat teu karti cek ya. Cek Kangjeng Nabi ya, Ali ta'al. Isbir ya. Sabar. Lamun kira-kira Kangjeng Nabi henteu jadi penengah peperangan encan diperiwit encan dipepe kendong encan ditiup tentang bulaina peperangan geus sarariap jasa tentara sing arajal ti musyrikin ti Kangjeng Nabi pohara tapi Kangjeng Nabi sabar isbir. Masya Allah. Nu jadi masalah kok eta bisa gara-raga kitu sih sahabat. Padahal mah kuantitas anu sangat minim dibandingkeun jeung musyrikin. Perlengkapan saya aya tetapi gagahna luar biasa. Korenganan lain sambarangan. Allah mereka gagahan melalui malaikat. Yuhi rabbuka ilal malaikati anni
ma'akum. Ingat wahai Muhammad izuhi waktuna Gusti Allah Rabbuka pangeran anjeun mere wahyu ilal malaikati ka para malaikat alladzina amaddahum bimal muslimin malaikat teh anu ngabantu diperbantukeun ku Gusti Allah jang nulungan para muslimin ngalawan musyrikin wahyuna anli ma'akum bejakeun hai malaikat bahwa kaula teh bareng jeung aranjeun bejakeun dalam rangka nulungan negakeun bercokol bejakeun anni ma'akum kaula nu agung pangeran bareng gitu jeung maraneka masyaallah fasabbitul ladzina amanu hai para malaikat bejakeun ka para musyrikin sabbitu nangguhkeun aranjeun kabeh nguatkeun aranjeun kabeh ngekakeun aranjeun kabeh netepkeun alladzina amanu ka jelema-jelema nu ariman rombongan mukminin sahabat jumlah 313 bil i'anati wa tabsyir kalawan ditulungan jeung dibubungah bakal menang. Ternyata horenganan malaikat ngarupa manusia kadeuleu ku sahabat ai eta sah cacana jaya mah asana teu wau tapi gagah amat jeung kasep amat aya urang ge eta mah teu wau tapi jaya mah teu gagah mendingan dipijeun tah mah kitu malaikat gagah ngeuleuk deui ka dieu aya sah ci malaikat teh taruh nu kamari geus dicaritakeun teh nu pertama turun 1000 kadareuleut tah ku para sahabat musyrikin mah teu neuleuh kadeuleuna saeutik bae tapi ku sahabat neuleuh ka dieu malain deui neuleuh ka dieu malain deui neuleuh ka tukang sa ieu haji pendi ge pernah kos gitu pernah mah ayeuna sa cuma kunti anak aya ieu kan genderuwo aduh diriung-riung ku makhluk halus ditanya kunti kunaon sia eta kadinya atuh ieu kan bosna sakieu Masya Allah. Nah iya lah nu paling istimewa naon sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b bakal nibakeun kaula ceuk Gusti Allah fi qulubil ladzina kafaru kajro-jero hate para kafirin mendadak diberesieun ku Gusti Allah paingan tadi ki Utsbah paingan tadi ki Khalaf sederetan musyrikin mun ditanya kok urang jadi sieun horenganan ku Gusti Allah diberesieun asal geus diberesieun bae boro-boro perang di medan laga cacak-cacak dek tinju bae haju geus kadel waduh mek tesen mah sorobotanana atuh geus nyana geus moal bisa ngalawan kena angin doang golepak bae. Padahal mah barang ditanya kok kan ngagolepak saya sebenarnya main-main aja sih kayak cak musuhna goblok udah coba tapi kenapa daripada menyon jadi geus sieun ti heula baheula ka Muhammad Ali geus sieun ti heula jelema asal Muhammad Ali deuk tampil bae ge musuh geus beres sieun kabeh warenganan dibere wiridan hizib nasor teh Muhammad Ali teh serius ya bah nu merena ulama ti Mesir jeung ti Maroko dibere hizib nasor diwirid ku nyana dibere hizib ripai eta teh musuh asal naik bae Muhammad Ali asal gigejeg-gigejeg geus sieun ti heula aya nuncan kikian ngagulupan teh naon atuh horna sarua eta ieu ge sarua ieu Mike Tyson teh ngan kulantaran haju ditarik ku guruna teh di Uzbekistan guruna Mike Tyson dua jeung ti Mesir kita eure setelah asup Islam kan teh terus bae ngawirid di ngaranan Yusuf Masya Allah wahara jasa
Waringanan lain main-main sebab naon nu mantak ditarik ku guruna Mike Tyson mah lain cara Muhammad Ali. Muhammad Ali mah bisa kontrol. Mike Tyson mah asal di kota bae lelempangan. Aya bae nu kanyana bangun ngamanyunan jeger betul naonan sabaraha nu korban asal jana keluar bae aya bae nu korban. Cek guruna ieu si kiamat si budak ngawiridna kurang tamat ya budak ieu. Nah mantak tarik ulah. Jadi teu kaluar ti hizib-hizib. Modal kamari nu berangkat ke Jakarta bawa aya nu geus kebeten-beten hizib. Tetapi lain lalagaan emang teu sieun kitu polisi sieun. Dengan lapang dada loba polisi nu ngomong sieun. Henteu sumpet salindung kafir ge sieun. Ye emang ulang lamun wiridan bae kitu teh emang kafir teu beres sieun. Nu mantak deuleu kiai lah sabira kiai mah jak kuru. Malah mah bengek hokek tapi lamun nyana geus tampil sieun kafir lain nyanana atuh sapira nyanana aduh dibukakeun calana jeung nu jerona ge gedean nu jerona tapi lain eta na wawanen anu dibantu ku malaikat masyaallah asal geus baca hamim ain sin qaf mulai geus kadeuleuda sakitu leutik gede tapi sieun tah boga eta ta muslimin mah lamun dicaritakeun kejadian Baghdad loba nu arasuk Islam emang kunaon kitu eta orang Amerika sieun kejadian di Israel anu di luar konstantin manusia loba nu arasuk Islam Yahudi terutama Amerika aya sieun kuari di Suriah emang teu sararieun Amerika sieun loba anu arasuk Islam urang baheula Belanda di urang emang kumaha gitu sieun Belanda loba nu asup Islam di dieu tadi pada gara-gara tadi Pasar Baru loba Belanda nu asup Islam aju kawin jeung urang Pasar Baru Tangerang tuh di Beladi tuh deket Cengkareng Belanda asup Islam Beladi di pos Belanda asup Islam kawin jeung urang pos dah cenah kiai kos kazamanan sih mah kitu bae sih ka aing mun teu percaya ayo cenah kiai nyaona di mana aya turunan Belanda datang ka dieu muriang anakna ngimpi kudu dibawa ke Indonesia sanggeus dibawa ke Indonesia dibawalah ka dieu ke zaman Abah kalau saya bisa sembuh dengan mimpi ini maka saya akan masuk Islam eta teh anak bapak kolot nama geus Islam lantaran ieu anak nama balik ke Belanda di antara senggeh-senggeh nama aya nu balik deui ka Kristen ngimpilah jana dibawa ka dia kukula diajak ke Cianjur nganuduhkeun doang tah tempatna tobib dirinya menang saminggu cager balik dia asup Islam Belanda teh nyana dongeng bawa baheula ke zaman penjajahan kawin jeung urang di anak-anak mah di Belanda kok jeung urang pos jeung loba Belanda diru arasuk Islam teh eta teh gara-gara sieun nu manta kuari kafir-kafir teh sieun ka urang hiji urangna teh terjal nomor kadua tilok babacaan katilu menta duit malulu geus teu dianggap ulah kiai lamun geus teu menta sieun dibere leutik tilok dek sieun tolol teh kiai goblok lamun leutik bagat tidak rada gede tidak gedean setik tidak gede jasa ya oke mal panjang-panjang lah jak kiai aya kuari iyalah hiji Allah ngawahyukeun ka para malaikat bahwa malaikat teh diperbantukeun untuk membantu para muslimin wahyuna anni ma'akum aing barang jeung arajan kabeh dua ejakeun ka para mukminin muslimin sabitul ladina aman teguhkeun tangguhkeun siap andeun nu bakal ngabela tilu saulki fi qulubil ladzina kafar ra'ba kaula nu agung bakal meresieun ka jero hate-hate musyrikin masyaallah karim tugas cek Allah hai para malaikat lantaran malaikat ai perang sih kubaha teh jauheun kan malaikat
Kan malaikat mah teu pernah aya nu gering di luhur langit, teu pernah silih layar, teu pernah maulidan macan naon, teu pernah rajaban, teu pernah nyana mangan saukur tasbih hamdalah salat teu pernah nyana perang, teu pernah malaikat tahu nafsuan. Ai kami urang kabehan cek malaikat nu tarurun ka bumi nu sarariap, urang ieu titah perang, ai perang kumaha. Bisa malaikat matak diinstruksikan ku Gusti Allah, hai malaikat perang tepan ribu faukul anak tau babalan tuh hulu musuh beakeun ku maneh. Oh eta ya kecil cek malaikat naon deui wadribu minum kulla banan beban ku aranjeun kabeh sikat kabeh supar kulla banan leungeun jeung sukuna beakeun kabeh. Ya, cek malaikat kecil teman. Terjadilah silih tantang kedua belah pihak ngangsek Kangjeng Nabi rombongan anak musyrikin ngangsek bepin Abu Jahal. Setelah silih angsek mulailah peperangan dimulai. Lantaran Ki Aswad geus paeh ti heula Abu Jahal marah. Perang can dimulai. Tetapi salah satu prajurit kami geus paeh biadab sia Muhammad. Sidina Ali mereka ulang ngomong biadab sia buah kamana goblok. Tarojol di Abu Jahal tarolol sia kabeh ge teu ngahargain ka aing sia. Aing teh salah ye. Jol Hamzah heuh sagede sia dilalap sia ku aing. Kapan terjadilah adu omong anu dahsyat luar biasa. Malaikat Noel ka Kangjeng mulai encan. Masya Allah. Oke, lamun geus kula ngacungkeun bendera ka karak. Siap. Oh oke. Cek malaikat. Mulai lantaran geus paharong-harong ngomong anu geus pacentang-centang. Wow, geus pokoknya mah omongan kainakeun jeung ngaranna ge perang atuh. Atuh lamun ngomongna sopan mah lain perang. Wahai Abu Jahal yang mulia. Perang teh mokos kitu mah. Geus bahasa tengik, bahasa naon geus kalaluat tengik sia. Wah, muarai ka Kangjeng Nabi mulai ngacungkeun bendera set. Di ditu ditiup teng perang. Malaikat tampil dengan prima atuh teu kadeulean ku para musyrikin. Cacet. Sahabat kaget. Nu mantap kaget kieu nyana endek ngahajar beheung musuh. Beheung geus ngagulimpang teh. Cek kira koy kieu. Diajar deui nu itu geus ngagulimpang teh lah. Diajar deui leungeun geus terloplok. Cek sahabat ieu kiamat perang. Masya Allah karim. Numan takfakana rajulu yaqsidu berbarokobatil kafir. Maka ayah salah seorang sahabat ngamaksud nempas beuh kafir ternyata atas kutu qabla ayah sila ilahi sepu geus gagoloncong ti heula eta beheungna hulu memeh pedang eta seorang sahabat datang ka beheungna. Itu kene leungeun jeung suku. Bahkan keunikanana Allah mere wahyu ka Kangjeng Nabi. Hai Muhammad, geura nyokot maneh kana pasir-pasir sarauan. Tok. Timpakeun. Wa ramahum biqabdatihi minal hasa. Kangjeng Nabi ngarau pasir. Tak. Balangkeun Muhammad, balangkeun ka kafir. Falam yabqa musyikun illa dakhala fi ainihi aminha syai'un. Hiji-hiji acan nu teu kaasupan ku pasir. Nah atuh perem kabeh. Waktu tinggal sahabat bae muyah mae goyang-goyang. Ini dia. Ngan kikiran doang sahabat sebab malaikat ces. Tinggal Sayyidina Ali ieu urang beupeun naon. Ngobrol jeung Hamzah sia mana? Henteu aing mah. Goyang di luhur ku ontak kakararieun.
malaikat anu dahsyat luar biasa. Masya Allah karim, inilah kejadian Perang Badar anu luar biasa, bantuan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sejarah di mata dunia, baik di muslimin, orang terus membaca sejarah, diabadikan melalui ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dibaca ku Kristen, dibaca ku Katolik, dibaca ku Protestan, dibaca ku Yahudi, dibaca ku berbagai musuh-musuh tentang sejarah akur kami, keistimewaan Perang Badar. Numantak salatullah salamullah ala taha rasulillah kadituna bi ahlil badri ya Allah. Geus bae nyaritakeun Perang Badar anu luar biasa. Sejarah paling pohara. Peperangan adalah Perang Badar. Sampai menari-nari sahabat di atas kuda, menari-nari sahabat di handap, menari-nari lantaran loba keanehan-keanehan kadele malaikatna. Kadele malaikatna tanpa susah payah mengeluarkan tenaga. Ternyata 70 tokoh sahabat termasuk Abu Jahal paehan. Dzalika bi'annahum syaqqullaha wa rasulahu. Dzalika hari eta siksaan terjadi kepada kufar bi'annahum syaqqullaha, kulantaran maranehanana nentang ke Allah jeung Rasul. Nah, siksa seperti itu nu mantak dibejaan ku Gusti Allah ya. Wa may yusyakikir rasul wa may yusyakikillaha wa rasulah fa innallaha syadidul iqab. Sajelema anu nentang ka Allah jeung Rasulna, Allah anu bakal nulungan melalui prajurit-prajurit Allah. Walaupun tanpa prajurit Allah maha kawasa, sunnatullah seperti itu. Fa innallaha syadidul iqab, sayyidina Allah maha dahsyat siksaan. Setiap peperangan muslimin di mana baik, lamun memang benar-benar lillahi kalimatillah, dibantu ku Allah. Numantak Kangjeng Nabi geus caritakeun Islam bakal surut. Kesurutan Islam adalah karena niatan-niatan para pemimpin Islam anu teu ikhlas. Ke Islam bakal naik deui. Numantak Islam bakal naik lantaran pemimpin-pemimpin Islam na mulus niatna. Engke bakal turun deui Islam teh sebab ieu niatan-niatanna teu mulus. Ke naik deui. Kitu bae lah Kangjeng Nabi nyaritakeun, bahkan tahun-tahunna ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Tahun kesurutan Islam, tahun naikna Islam, tahun kesurutan Islam, tahun naikna Islam geus dijelaskeun nu sabenerna mah ku Kangjeng Nabi. Dina hadis la tazalu wal eureun ummati ummat kaula zahirina alal haq, terus bae ngalahirkeun hak melalui kekuatan-kekuatanana, kekuatan ucap, kekuatan tenaga, kekuatan organisasi, rombongan, wal eureun baik perorangan maupun dua barengan. Zahirina alal haq, di tengah-tengah hiruk pikuk manusia, kadieu haram, kaditu riba, kadieu bohong, kaditu bohong. Keadilan Allah nyiptakeun seorang hamba anu nuntun umatna supaya ulah terlena dina kaharaman, ulah terlena dina kabohongan, ulah teu nyaho kana kajujuran. Aya bae ku Gusti Allah coba saurang dua urang nu negakeun agama Allah zahirina alal haq. Baik sakupna sakup kabupaten, sakupna sakup provinsi, sakupna sakup nasional atau sakup dunia, disebut mujaddid. Setiap satu abad Allah nyiptakeun mujaddidul Islam. Asal satu abad mujaddid. Adapun kekuatan-kekuatanna walaupun henteu kebal tetep aya bae. Engke bakal jaya deui Islam. Selalu kitu bae.
kuaceun kukumaha ge batur ngaulah-ulah ge nyaritakeun haram-haram geus milu kabeh ka ditu teh ngahalal-halalkeun nu haram aya bae ke nu kuat haram tetep haram makruh tetep makruh kajen teuing kukumaha ge teu sieun tetep zahirina alal haq la tazalu ummati zahirina alal aya bae kos kitulah sejarah Islam urang lamun nyaritakeun tentang para sahabat lanjut ku para tabiin terus ku atbat tabiin kabelah dina tak surut muncul deui di zaman Wali Songo walaupun teu sampaikeun saabad surut sampai ke ayeuna tetapi engke bakal muncul di memeh Imam Mahdi Islam bakal jaya tentu kejayaan Islam teh berangkat berjuang di unggal negara engke bakal berjuang di unggal negara engke bakal peperangan leletikan jadi gede sadunya kabeh kakarak calbeh muncul heula Islam kakarak engke set mu turut deui karak hancur-hancuran tidinya menunggu Imam Mahdi. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah zalikum fawuqu wa anna lil kafirin azaban nar zalikum tu itu siksa anu tadi geus dicaritakeun senggelintirna para raih tokoh-tokoh musyrikin di samping deui nu sejenna jadi boyongan-boyongan harta-hartana jadi harta rampasan nailah siksaan bagi jelema-jelema musyrikin cek Gusti Allah faduku rasakeun ku arajeun kabeh siksa eta kasakadar di dunia ku ari geus areleh musyrikin teh nu paeh geus jelas paeh nu hirup jadi boyongan ku ari mah lalaki jeung awewe harta-hartana jadi rampasan perang geus eueun naonan musyrikin saat eta selesai pertarungan antara muslimin jeung musyrikin teh dengan Badar rasakeun siksa dunia encan selesai kumaha wa anna lil kafirin azaban nar engke di akhirat musyrikin bakal dikenakeun siksa neraka dunia na terbunuh nu hirup terboyong harta jadi harta rampasan di akhirat tetap disiksa na'udzubillah min zalik iyalah urang nyaritakeun engke tokoh-tokoh anu paehna saha boyongan nu kaboyong saha harta rampasanna sabaraha dalam rangka perang Badar ieu maka karaket ternyata bantuan malaikat Gusti Allah diturunkan hiji ulah cang saya kaula babarengan jeung anjeun dua teguhkeun hate-hate muslimin dengan bantuan-bantuan aranjeun kabeh terlihatlah ku para prajurit-prajurit Islam wajah-wajah baru anu tarurun ti langit tilu hate-hate musyrikin dibere sieun anu luar biasa opat cara-cara perang malaikat dibere di tangan teman musyrikin lima menang muslimin eleh musyrikin genep siksa dunia terhadap para musyrikin di akhiratnya mereka kena andaiku siksa ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam